Woi, War, jaket mana ya, Dik? Ya, siap ganti-ganti sabar kali. Oh lah, ya asal mana nyaho, orang mah sekali pakai langsung bijak. Cek orang mau lah dikiceun, mending jeung kurang. Gampang, kayak beli deui, kayak mana orang belikeun. Nyaan, Heeh, tungguan isu. nyaan kurang tungguan sia. Awas yang menurut. Mikroorganisme, cing sebutkeun naon ngaran mikroorganisme jeung nyen keju. Streptococcus lactis. Jawabannya benar. Cing lihat naon tadi? Cing. Tanya lawannya. Naon? Streptococcus lactis. Jawabannya Streptococcus lactis. Pasak kumasih cara atau kenalan hese nyamuk. Begitu we. Tinggali orang karek mulai HP anyar HD teh. HD, malah iya layarna meni gede, kamerana meli loba, tapi bentuk nama geuning siga Paramex. Naon aya maneh Paramek ieu teh ngaranna iPhone 11. Naon HP urang mah kalaki iPhone 10. Wih, edan kitu HP-na. Pirang situ, urang ge boga peneuwi alusna iPhone 11 Pro Max. Halus kitu HP urang mah kentang karek iPhone 8. Baik, kayak mana ajaran HP urang, sukan urang mau HP nu leuwih alus deui. Halo, ieu sareng sahanya? Ieu teh Polsek Cimahi, bener ieu sareng Parsa. Nya, aya naon? Pak Yudhistira Wijaya nu ngurus perusahaan Yudhistira bisnis travel korupsi duit miliaran. Ayeuna imahna jeung pangeusina disita ku bank. Kunaon mana cicing war? Heeh, biasana ge sok pamer harta kan maneh mah. Ai apa? Pasti maneh geus bising teh. Naon maneh ngomong teh asa diplak wae, si emang beunghar, pertama mah beak-beak, ya kan Parsa? Bapak naha bisa di dieu? Bapak naha korupsi? Mun bapak teu korupsi maneh mau ngarasani ru beunghar. Emangna bapak teh bisa nengon itu na halal? Emang sia pikir gampang dengan duit? Mikir. Maneh mah ngan bisa poya-poya hungkul. Urang mah capek dengan duit ka itu ka dieu. Geus syukur maneh dibayaan ku aing. Maneh ka mana wae? Ka wae ke sakola. Maneh mere berang HP ini jaket aja. Maha cing ayeuna HP-na. Heuh, ini urang pokok. Ayeuna maneh teh make jaket. Hai, maneh geus mangiwal. Pakai materi di jero kelas. Naon? Kumaha urang we atuh tiur. Maneh geus apal can info tarana tayung? Heeh, info penting bisa. Naon sih info naon? Aya anak narapidana di dieu gengs. Eta korupsi duit kan? Saha sih saha? Eta jelema anu tapi make nama make duit haram. Cek urang mah mun teu boga duit ulah sok kabul, era atuh duit batur dipapake. Saha ih maneh? Maneh mah ngomong wae, maneh mah teh jelas. Babaturan maneh tah, hirup beunghar duit batur, era da cek urang mah. Terus maneh masih rek tetep jadi babaturan si eta kitu. Teu level meureun babaturan di jelema miskin. Naon di maneh teu Parsa, emang bener kalau maneh api. Nah, habis korupsi, emangna maneh boga duit. Ayeuna maneh tinggal di mana? bener gak? Urang menjual jaket, HP, jeung jam keur ngalunasan kontrakan. Oh. Lihat naon cicing wae teu ngartinya. Aya naon kitu? Gak hadir yuk. Gak
Mana masih hayang kene bobar manusia eta? Moal lah area. Assalamualaikum, Pak. Sa, ini kedudukan surat ieu di mama. Saur mama surat ieu kudu dikasihkeun ka Farsa, basa Farsa tos ageng, dibacanya Farsa. Nuhun, Bi. Layana kuring metampora, kuring rumasa nyirikan hate aranjeun. Heeh, kurang dihampurakeun. Kurang gini kumaha.